Maka dina hikmah ayeuna musonif mere nyao ka urang bahwa datiahna hakikatna urang eta teh butuh ka Allah, fakir butuh ka Allah. Da urang diayakeun ku Allah, dibere rezeki ku Allah sagala rupa, dua kliukna leumpangna kiceupna saretna jeung sakabehna eta teh ku Allah. Maka hakikat teh jelema mah sangat membutuhkan ka Allah, sehingga kudu tangarasa diri teh fakir hareupeun Allah, butuh ka Allah teh di setiap waktu, setiap saat, di mana wae, iraha wae, keur kumaha wae, hate kudu ngarasa butuh pisan ka Allah. Sehingga lamun urang ningali karangan-karangan kitab nu dikarang ku para ulama sok aya bahasa al-faqir rahmatu rabbi, dan nyebutkeun ngaranna mimitina teh fakir. Kaula ieu ngaran kitab al-faqir jelema anu banget butuh ka saha? Ka Allah. Kudu timbul dah, kudu bisa ngarasakeun jeung kudu bisa eta. Ieu jang nepikeun ka hate ngarasa butuh ka Allah teh sulit ieu perjalananna. Dalolobana mah nu karasa ku urang, ieu urang teh loba teu butuh ka Allah. Butuhna teh kasalian ti Allah. Seakan-akan teu aya hargaan Allah teh dina hate urang teh disapirakeun, disepelekeun, dianggap tidak ada apa-apanya. Naon tuh nu dipika butuh ku urang? Harta, jabatan, rumah anu mewah, jeung lain sagala rupa nu jelas salian ti Allah mah asa butuh urang teh. Sehingga lamun urang komen dina status di mana-mana nu dibahasakeun teh butuh duit gitu. Teu salah lamun teu parat tepikeun ka hate teu jadi masalah. Lamun ngan saukurna leta duh butuh duit je teu jadi masalah lamun heup dina leta. Ngan lamun misalna parat tepikeun ka hate bahwa butuh kasalian ti Allah, eta permasalahan nu gede anu kudu dibereskeun eta. Sehingga kucan bisa manggihkeun diri butuh ka Allah, hanya ngalaksanakeun parentah Allah naga jasa kahayang. Dan naon teu karasa butuh ka Allah, teu ngamaksimalkeun dina kataatan ka Allah. Asan teh dina ngalaksanakeun parentah Allah teh karasa berat, timbul horeang, loba beban, loba rintangan. Asan teh rintangan teh araya we. Beda lamun misalna urang butuhna kasalian ti Allah, contoh butuh kana harta, da asan teh rintangan teh asa capek asa teu karasa, panas teu karasa panasna, neangan duit. Mangkat isuk balik peuting, kadang balik peuting balik isuk, kapanasan jeung sajabana itu disebut rintangan ieu.
Oh ayeuna ngaji senang mangkat jam 8 jam 11 karek mulai pengajian beres jam 1 asaan teh duh penting teuing yang ngaji teh ngan ketika pas palabaga we sip jam 10 balik subuh tara aya bahasa nyebutkeun ieu gawe penting teuing. Naon sababna? Sabab kalau macan karasa butuhna kana duit mah butuh pisan. Ieu ruksak ieu teh na ieu. Gani Allah mah ningalina panahat teh. Aing doyeur meta mah cangkang, cangkang ge uisian mah jang naon. Nya can kapangi butuhna ka Allah. Sedangkan di dieu paktu kalakadatiatun cek musonif ye hakikatnya jelema mah datiana jelema mah butuh ka Allah. Sehingga kukanyana Allah kukabageurana Allah nurunkeun sababaraha sebab urudul asbabi muzakiratun man asbab teh ngingetkeun ka urang rek kelingan ka urang rek bere nyaho sia teh hamba aing nu butuh ka aing. Mana sababna? Kadang urang teh boga harta butuh kana harta deukeun hartana teh. Nya sehat deukeun sehatna jadi gering. Karena senang disusahkeun ku Allah. Mangkat ka dieu mangkat ka ditu teu meunang-meunang wae duit teh. Berobat ka dieu berobat ka ditu didar obat anggar teu cager keneh wae. Kumaha dengga kurang ikhtiar maksimal 100% ieu teh hayang meunangkeun kana napakah teu meunang-meunang. Tah eta teh Allah rek bere nyaho bahwa sia teh teu butuh kana eta butuhna ka Allah. Supaya peka kan urang teh peka-peka ieu teh gardegan. Contoh leutikna urang teh gering tuluy berobat. Miti ka mantri diminum obatna sapoe 3 kali teu cager keneh wae. Mangkat ka rumah sakit ka Intan Barokah ka ditu berobat teu cager keneh wae. Dirujuk ka sababa rumah sakit angger teu cager keneh wae. Eta teh asbab ngelingan ka urang ye eueuh aing geus teh moal bisa kumaha-kumaha. Berobat ke mana-mana ke loba duit sok dibawa ke Singapura ari teu cager mah moal cager. Kalau teh aing nyagerkeun ge lain obat. Eta teh Allah rek mere nyaho ingetan ka urang supaya urang teh Allah nu nyagerkeun mah kitu. Urang usaha ka mana-mana, geus usaha dagang, usaha ieu jeung sajabana neangan ka tu neangan ka dieu hayang meunangkeun harta, angger teu meunang-meunang. Ngalamar ka dieu teu ditarima, ngalamar ka ditu teu ditarima, minjem ka dieu teu dibere, minjem ka ditu teu dipercaya, nganjuk ka dieu teu dibere, nganjuk ka ditu teu dipercaya, geus mentok eta teh asbab ngingetan ka urang ye sia teh kudu bisa ngarasa sia teh butuh teh ka aing atuh datangna ka aing. Ngan urang teh teu ngarti-ngarti wae. Urudul asbabi muzakil akabima kopil akabina diingetan ku Allah teh dibere susah dibere gering dijawan ku jelema dijeratekeun ku jelema jeung sajabana asa teh hirup teh sorangan eueuh nu peduli. Urang teu boga deui tatangga teu peduli. Urang tergering eueuh jauh pisan nu bantuan, urang susah eueuh pisan nu ngabantuan eueuh sama sekali. Usaha ka dieu teu meunang keneh wae. Beak we eta mah ka mana-mana ge tah keur situasi kitu kosongkeun hate lepaskeun sagala rupa pantengkeun hate ya Allah
berenang ieu teh pitanda ti Gusti supaya orang manggikeun rasa butuh nate ka Allah dek kedatang ka Allah teh salat. Talamun geus kapanggih we fakirna, geus kapanggih we rasa butuhna ka Allah, geus ku abdi dijelaskeun na minggu kamari bahwa ayana zakat diberekeun di antarana ka fakir miskin. Mun aya jelema nisab zakat itu diantara nu berhak mere zakat teh ka fakir. Teu bisa nu bere nu beunghar dibere, teu pantes dibere nu beunghar mah. Nu beunghar pantesna mere. Nu dibere mah nu teu boga, nu susah, nu katingali susahna karek dibere. Talamun urang geus sumanggikeun diri urang fakir hareupeun Allah, butuh setiap saat ka Allah, setiap detik di mana wae rek kumaha wae hate manteng ka Allah, butuh pisan ka Allah, katingali fakirna ditimbere ka Allah harita keneh. Nya kumaha Allah rek mere atuh kumaha jembarkeun ka urang, urang nangkeun badegong kalona ge aing mah teu butuh, kalau aing bisa saeupe ka bisa mah sok. Kan gitu. Allah mereka kayak izin, ngarasa terbutuh geringanna, ini ngarasa bengar goniun, ngarasa bengar, ti Allah terbutuh ramaka. Mantak tadi teh para ulama ngarang tak al fakiru rahmatu rabbi. Jalma anu banget butuh karena pitulung ti Gusti. Ieu lah yang sapurna bab rizki ieu, dina bab ibadah ge sarua. Lamun urang usaha hijrah, meneran sholat, meneran puasa, meneran zikir, tahajud dua sajabana, geus syarat bebeakan teu bisa kana wae tahajud teh. Hese wae zikir teh, loba bolongna oleh ngasaokeun sunah, paruna ge tinggaleuan. Padahal mah niat geus, urang teh cita tah geus tekad nu gede hayang meureun tapi direkeun bener-bener. Naon sababna? Sabab urang teu butuh kana pertolongan ti Allah. Ngarasa diri kaduga ku sorangan, ngarasa boga tanaga, ngarasa boga ilmu, ngarasa boga pengalaman, teu ku ilmu ngajamakeun anger dislodat kana maksiat. Jadi jelema boga ilmu ge tidak mau mah jangan teu beda kos mawa himbar mawa kitab. Jelema boga tanaga tekad anu kuat, wah pokoknya mah rek tahajud ayeuna bari hate teh teu butuh ya Allah abdi rek diajar tahajud tulungan abdi Gusti. Ya Allah abdi teh rek istiqomah dina sholawat, istiqomah dina wirid tulungan Gusti abdi teu bisa. Ya Allah abdi teh hayang bener na ibadah, hayang ibadah tulungan Gusti pikeun urang teh ngarasa butuh pisan ka Allah. Lamun geus katingali butuhna dina hatena ku Allah, bakal ditulungan ku Allah. Ya orang mah tuh lagi ku Allah teh katingali butuh mantak diantepkeun ku Allah.